Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sayyidina jalma-jalma kafaru anu kufur ya ladina kabijalin seperti Abu Jahal wa Bilal bin Abil Lahab wa nawi majeng sabangsana itu Abi Jahal jeung Abil Lahab sawaun eta sarwa alaihim kaitu ladina kafaru naha angdarta nyingsieunan anjeun hum kaitu ladina kafaru bitahqiqil hamzati kalawan nganyatakeun hamzah dibaca angdartahum wa ibdal saniyati jeung ngagantikeun anu kadua alifan kana alif angdartahum wa tasiriha jeung entengkeunana itu saniyah angdartahum wa idkhalu alifin jeung ngasupkeunana alif bainal musahalati antara entengkeun wal ukhra jeung anu sejenna wa tarkiha jeung tinggalna itu musahalah tinggalna itu alif dibaca jadi tidak bisa dibaca sabaraha dina qiraah sab'an aya ya min jihatil qiraah ya biasa dibaca tahqiqul hamzah a'angdartahum biasa dibaca ibdalus saniyah alifan a'angdartahum biasa dibaca tashiluha a'angdartahum tadi mah a'angdartahum biasa dibaca idkhalu alif bainal musalah a'angdartahum biasa dibaca wa tarqihi angdartahum jadi beberapa bacaan jadi mun kira tidak bodoh batur manca tong akan nyalahkeun baru masa bodoh ayo nyalahkeun amlam tungdir atau tenuduhkeun tenyingsieunan anjeun hum kaitu ladina kafar la yu'minuna eta moal ariman itu ladina kafar ilmillahi karena pamuninganna Allah minhum ti itu ladina kafar dalika kan itu la yu'minun falatak mangka ulah ngarep-ngarep anjeun bi imanihim dina imanna itu ladina kafar wal ingdaru jeung ari nyingsieunan eta lamun merenyaho mataswifin sarta nyingsieunan khatama geus ngonci ngecap sallallahu Gusti Allah ala qulubihim kana pirang-pirang hatena itu ladina kafar ayat tabaa tegasna geus ngonci nutup alaiha ngonci nutup ngecap alaiha kana itu numutkeun pribados sabaraha hiji guru dina tafsiran ieu alaiha kana itu qulubuhum wastausik jeung kumandel palaya dehul mangka moal asup palaya dehul mangka moal asup hak kana itu kulub naon khairun kahadean wala samihim jeung kana pangdengena itu ladina kafar ay mawadi'ahi tegasna pirang-pirang tempatna itu sama'ihim falayan tafiuna mangka moal narima manfaat itu ladina kafar bima kalawan perkara yasmauna anu ngadenge itu ladina kafar kana itu minal haqqi tina bener wala absarihim jeung kana pirang-pirang paningalina itu ladina kafaruna gisawatun tutup khatama pa'il tina lapad khatama ay ghataun tegasna tutup fala yubsiruna mangka moal bisa ningali itu ladina kafaru al haqqa kana bener walahu jeung eta tetep pikeun itu ladina kafaru adzabun nari siksaan azimun anu gede qawiyun tegasna anu kuat daimun tur anu langgeng titik golongan kedua jalmi-jalmi anu narima ajaran Al-Qur'an ajaran Islam adalah aya jalmi-jalmi anu kafir nyaeta nu dina fi'ilillah geus dicap kakufuranana nah seperti Abu Jahal Abu Lahab tahla
allazina kafaru sawaun alaihim a'angdar taum am lam tungdirhum la yu'minun. Rek disingsieunnan ku neraka, rek dibibita ku sawarga moal daekeun iman. Sabab lolong. Jalma lolong mah rek disingsieunnan rek dibibita kan disingsieunnan moal sieunnan da teu kadeuleun. Rek dibibita moal kabitaeun. Jadi jalma anu naon mah anu kafir mah diibaratkeun ka jalmi-jalmi anu nyatorek nyalolong. Summum bukmun umyun. Kayak dipayung. Jadi eueusinya rek dibibita ku sawarga moal kabitaeun, disingsieunnan ku neraka moal sieunun. La yu'minun tetep moal iman. Sabab di lamun dina pi'ilmillahna geus dijieun kafir, geus dicap sebagai kafir. Da aya anu dina pi'ilmillahna mah teu dicap. Seperti mana? Seperti Abdullah bin Salam. Seperti mana deui? Seperti jalmi-jalmi kafir nu asup Islam. Itu dina pi'ilmillahna henteu ditobaa, henteu di khatam Allahu ala qulubihim dina pi'ilmillah. Nu mantak aya kemungkinan asup Islam. Nah lamun nun geus dinas ku Al-Qur'an, dinas ku Qur'an seperti Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab itu pan geus dinas ku Qur'an. Kana kakufuranna jeung kana jadi ahli nerakana. Namrud, Firaun. Nah, nu kitu mah rek disingsieunnan rek henteu disingsieunnan moal daekeun iman. Lamun geus dicap ku Gusti Allah, geus ditobah. Jeung menang nyebut laknatullah ge menang. Jadi dina menang nyebut laknatullah teh dina nalika ka jalma-jalma kafir anu parantos dicap ku Allah dina Al-Qur'an sebagai jalma kafir. Lamun ka jalma-jalma nulian jalmi-jalmi nu dicap ku Allah sebagai jalma kafir dina Al-Qur'an, hati-hati teu meunang nyebut laknatullah. Jokowi laknatullah teu meunang. Sabab eueuh dina Qur'an. Lamun jalma kafir laknatullah menang. Lamun ka individu, ka perorangan nyebut laknatullah teu kene. Sabab naon apa yang diucapkan bisa berbalik kana dirina. Sabab urang teu apa, tah jelema teu apa, sapada ayeuna mah keur ngalakon kene. Buat ting jalma nu dianggap goreng ku urang jadi hade di panuntungan. Husnul khotimah. Buat ting urang menganggap diri urang hade, naudzubillah di akhir bisa suul khotimah pada apa? Da ending manusia mangke sakaratil maut. Mun sakaratil maut bisa mawa iman jeung Islam itu nu lulus hirupna. Lamun dina sakaratil maut teu bisa mawa iman jeung Islam itu nu teu lulus hirupna. Sakitu. Numantak teu meunang goreng sangka ka batur ya kitu tuh. Cokot hadena. Mun goreng sangka semua itu mah bener. Salah we kabeh. Teu apa kan dapat nasib urang kumaha di panuntungan. Bisik kawas nu dicarioskeun dina hikayat Usfuriyah. Dina hikayat Usfuriyah dina zaman Nabiullah Musa alaihi salam aya jalmi nu diasingkeun, mayitna teu diurus. Dipikeun ku jalma-jalma, dipikeun ka kajarian ka wadah runtah. Embung aya nu nguruskeun saurang-urang acan. Bakat kunaon eta jelema bodegongna luar biasa. Tapi aya wahyu ka Nabi Musa alaihi salam, saur Gusti Allah ka Nabi Musa, aya kakasih kami anu mayitna ular goler di jarian uruskeun ku anjeun eta teh kakasih kami. Di teangan ku Nabi Musa ternyata nya mayitna eueuh nu ngurus.
ditaroskeun kalakuanana ternyata ulun pikaresepkeun. Tapi di hadapan Allah eta jalmi naon? Eta jalmi kakasih Allah. Naon nu jadi asbabna? Samemeh yugorgir. Nah, panungtungan pamungkas hirup mah yugorgir, gor-goro. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Panungtungan hirup mah pamungkas hirup mah yugorgir. Lamun memeh yugorgir manehna tobat kari-kari ditarima tobatna ku Gusti Allah. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbala. Jalmi nu tobat tina dosa saperti jalmi nu teu boga dosa. Berarti eta jalmi ngangres ka Gusti Allah samemeh napas leupas tina tikoro. Walau diangkat kasih Allah. Nah itu memawi can karuhan. Ini mah setik lanatullah, setik lanatullah. Emang maneh membantu bisa warga. Kawas nu baraya we jeung malaikat Ridwan. Rasul kita wantun, Rasul teu wantun. Rasul teu wantun. Dina hadis musalsal dicarioskeun. Hiji waktu Kangjeng Rasul nuju naon? Nuju perang. Satu kangen Kangjeng Rasul pan kuda Kangjeng Rasul lari kencang. Sapengkereun Kangjeng Rasul kuda sahabat nu hese di bawah lompatna. Dibabukan kalah mugen. Dugi ka sahabat terlontar tina lisan sahabat dasar muncak urang mah. Laknatullah alaih. Nyebutkeun kitu. Dasar kuda dilaknat ku Gusti Allah diajak perang teh manihara rese kalah mugen. Rasul dugi ka naon? Dugi ka musir eta sahabat. Anjeun tong deket ka kami. Sabab anjeun ngadoakeun laknatullah ka naon? Ka kuda anjeun. Ka kuda anjeun. Bisi disakompet daun ke nu ngariung di dieu aya dina laknatullah. Mangga teu meunang eta cacak kana kuda komo ka jelema. Kecuali nu tos dinas ku Quran, Firaun laknatullah, Namrud laknatullah, Abu Lahab laknatullah, Abu Jahal laknatullah, ta eta mah meunang. Geus aya nas dina Quran. Ulah gagapa ya mah. Jokowi laknatullah. Aduh. Kumaha lamun maneh nu jadi laknatullahna. Jokowi husnul khotimah. Coba. Memang mengatur hirup urang. Nah itu kapan itu ngaji mah pada hadirin. Khatamallahu ala qulubihim. Kunaon jalma-jalma kafir. Golongan kedua, teu bisa narima kana Al-Qur'an, teu bisa narima kana ajaran. Khatamallahu ala qulubihim. Allah nutup kana hatena. Tertutup sudah. Tertutup sudah pintu hatiku. Fala yadkhuluha khairun. Moal asup kahadean kana hatena. Wa ala samihim. Pandengena ditutup deui ku Gusti Allah. La yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Perkara anu kadenge nu bener moal kadengen. Najan kana sapeker teh. Imah hanapkeun sapeker. Imah teh hanapkeun sapeker. Adan gua tarik-tarik kata nu adan buat rantong-rantong di korona. Ongko wae es di juru. Teu udang dieu. Padahal luhureun pisan dina huluna teh salon. Gede. Mong adan
di jam 4 sesolawatan tuluy ngong adan hare-hare we kunaon pangna teu hudang geus hudang kunaon pangna teu nyaring geus nyaring ngan teu hudang da hese ngahudangkeun nu geus hudang aya sate babari ngahudangkeun nu hese keneh ari ngahudangkeun nu geus nyaring mah hese lain teu kadenge bukti sosolawatan keneh geus pernah kadenge nu ada geus kadenge nu mantak hese pisan digeuingkeun nya meureun lah hudang sabenerna mah nyaring ngan bedah teu hudang itu sapangalaman kitu jadi ongkoh-ongkoh da bukti nama geuningan datang ieu mah teu kudu make sapeter ge harudang da emang kalina geus hudang kudu di sapeteran ge hudang da teu geus hudang geus pernah ingat gitu aya sate kecuali mun paeh mah paeh pangdengena layan tapiuna eta mah wala absarihim jeung kana paningalina itu tuh palayu bisrunal haq tah terjalmi-jalmi nu kitu dicawisan ku Gusti Allah walahum madzabun nadim maka keur eta jalmi bakal siksaan anu gede qawiyun daim siksaan anu kuat